Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kutayan orang sami-sami muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ka urang parantos matarim berburu nikmat sehingga urang sadaya biasa kembali di tempat. Mudah-mudahan wasilah urang sadaya lumur di tempat sing disarengan sareng lungsurna rahmat sareng maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat semarang salam urang sami-sami limpah curahkeun ka panutan alam wasfa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi jamaah pangaosan nu kalintang kudusim kuring dipihormat. Dumawi pangaosan urang sami-sami nitenan karena kita ulama di antara sholat jalma teh aya nu ditarima oge aya nu teu. Jadi tersakur-sakur sholat jelema ku Allah ditampi. Aya sholat teh nu ditolak. Tadi nomor sambieu musim kuring cobi-cobi ngawioskeun masalah kumaha syaratna sholat urang mun hayang ditarima ku Allah. Si orang penginginan mun rek dilenyepan mah hayang ditampi teh sholat teh kacidak susahna. Sedangkan urang mah kadang-kadang sholat teh geuleuh sholat geus teh pemikiran diterima jeung henteu asa geus cupar ceuk urang teh. Lamun urang rek dipotongan karena syaratna hayang diterima sholat teh geuninganan susah. Nu pertama, mun urang hayang diterima sholat nalika urang sholat ayak sida biha wajhullah ta'ala wahdah. Karuji urang teh kudu niat dina hate, kudu ngamaksud yen urang teh rek ibadah ka Allah anu mana Allah dengan hiji-hijina. Jadi ngagidig urang sholat, dulu urang sholat dina hate teh ceuk urang aing teh ieu teh rek ngabdikeun diri nyumponan kawajiban ti Allah subhanahu wa ta'ala ngadidik teh. Nah make kitu sabab sing inget da urang ditugas ka alam dunia teh tujuanana Allah naon nyiptakeun urang jeung jin tujuanana Allah nyiptakeun urang aya akibat. Naon akibat Allah nyiptakeun urang? Ibadah si horeng. Jadi urang teh meureun nganuhunkeun ka Allah melalui ibadah, yakni sholat nu pokok nu wajib pikeun urang dilaksanakeun sapoe sapoting 5 waktu. Tadina anu nalika urang ibadah eta sholat eta pertama mun urang hayang ditarima ku Allah
ibadah eta teh erek ngabaktikeun diri urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urang belecet ka masjid, urang sholat teh tujuan lain karena hayang ganjaran. Gede bisi urang teh jelema teh panrupa-rupa beritanya teh lamun cenah si aing mah daek sholat, duh aing mah hayang ka surga. Gede tah salah tah. Jadi urang belecet ka masjid rek nyumponan kewajiban, rek dikasurgakeun jeung rek dikarakakeun kumaha Allah. Da surga nu Allah, raka ge nu Allah. Sabab geuning teu eueuheun Allah mah jelema tukang salat ge dibebaskeun ka neraka. Tapi teu saeutikkeun jelema tukang doraka maka dipangpengkeun ka surga. Nah make gitu, da puguh surga jeung neraka nu Allah. Kumaha we ceuk Gusti? Mata pantes ketika jelema ibadah heg niatna karena aing mah hayang ganjaran we hayang dikasurgakeun. Salah. Salat teh. Aing mah daek salat teh sieun ka neraka da geuninganan ceuk kiai lamun sakali teu salat teh kieu disiksana. Salah. Jadi urang begitu salat hayang ditarima teh niatan dina hate aing terek ibadah ka Allah sesuai jeung nu dilantunkeun ku urang dina nalika salat. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Sing ingat wajah urang, diri urang maksudna madep ieu teh ka Allah, urang teh lillahi rabbil alamin. Sugan niat aing niat abdi salat sugan karena surga, teu nya teu kitu. Sugan niat abdi salat lohor 4 rakaat karena sieun ku raka, teu kitu niat teh nya. Lillahi ta'ala mata pantes ketika jelema nganiatan salat sieun ku raka, wah bahaya salat teh moal ditarima. Jelema niat ngajidik salat, aing mah hayang surga, gagal. Gagal. Nah kumaha ceuk urang teh atuh? Urang mah niat lillahi ta'ala ngan Allah janji. Ceuk Allah al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga ku Allah dicawiskeun keur jalma anu takwa. Saha jelema nu takwa teh? Jelema anu ngadeuketan kana parentah Allah, ngajauhan larangan Allah, eta teh nu takwa. Belecet teh urang teh ti imah menuju masjid tujuanna rek salat, eta teh ciri jalma anu takwa. Jadi dia urang teh ngaji ngamingu disebutna ngagalangkahkeun urang non dua suku urang tujuanna rek neangan ilmu, ieu teh ciri jalma anu takwa. Ciri jalma anu takwa. Tapi lamun jelema belecetna ka masjid, belecetna urang ibadah aya karena hayang diganjar ku Allah teh, karena hayang dibere surga ku Allah teh, karena sieun dikanarakakeun ku Allah teh, bahaya. Sabab urang geluk salat hayang ditarima. Pertama mun urang hayang ditarima niatna karena Allah teh nu wahdah datna tengan hiji. Jadi ulah dicantel-cantel perkara urang salat teh sieun ku raka ulah. Nah make gitu sing inget raka itu teh makhluk da ciptaan Allah. Surga ge makhluk, urang ge makhluk. Nu bogana Allah keneh. Yen teuing dibebaskeun ka neraka ceuk Gusti teu panas mah. Ayana dina ridho Gusti, ceuk Gusti tong panas ya, moal bisa panas di surga di neraka oge. Dina sejarah geuning Kangjeng Rasul ku asruk-asrukan kana jahanam sugan ngagurubuk teu panaseun. Naon make kitu? Sabab kana rakana
naon aya dina ridona Allah. Atuh bae dieu sejarah naon ku urang sok kuping Nabi Ibrahim diduruk kuning diduruk. Borong-borong ngomongkeun jasad buuk oge teu perang hiji-hiji acan. Nah make bisa kitu sabab seuneu teh makhluk. Ari makhluk kumaha holik. Cek holik tong panas sia seuneu. Salamet Nabi Ibrahim. Nyobaannya urang beli bensin saleter mah cobaan urang teh manikeun we dekeskeun we bensin kira-kira cek urang panas moal abong teh murah teh jeung turuyan kira-kira tapi kunaon eta Nabi Ibrahim bisa gitu sabab Nabi Ibrahim geus sieun ku seuneu sieuna kunaon sieuna teh ku Allah hari urang mah pan Allah sieun kusana ke komo jadi moal kataekan urang maka pantes jelema anu naon ibadah karena naon karena sieun siksaan karena naon sieun jahanam karena sieun naon teu meunang surga eta jelema salatna salah moal ditarima ku Allah. Salat ditarima ku Allah anu sesuai jeung kata-katana lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin salat nyaan teh. Jadi teu mandang surga teu mandang neraka. Ah ieu mah initna ka masjid teluk salat rek nyumponan kewajiban we, da kewajiban. Kewajiban urang pikeun ngabakti ka Allah pikeun ibadah. Belajar teh ini teluk ke sholat da beda jelema nu sholatna lillahi ta'ala jeung nu teu lillahi ta'ala beda tuh jauh perbedaanna oge kumaha kitu tingali jelema anu lillah jeung nu teu lillah mah rek aya batur rek eur batur kitu sholatna teh ari nu teu lillah kumaha nu teu lillah mah beda lamun eur batur genceng sholatna teh saketik satengah geus assalamualaikum sholat nanti dari giran aya batur mah bacaan ge di au-au yang kapake komo gigireun eta mah pimitohaeun duh ini laling leutkeun gilirane sholat sorangan ungkad jadi jelema nu lillah mah ibadah teu aya pangaruh teu karena ragem jelema teu karena jelema kitu sholatna teh ibadah teh naon make gitu da inget manehna mah yen nu erek ngaganjar teh lain nu erek nyalametkeun teh nu erek naon ayeuna di ibadahan teh wungkul lillahi rabbil alamin karena Allah urang sok terkadang sok migawe gitu dimana butuh duit loba nu nagih sing selebet pangabutuh gede budak ngabau kurang gering sholat teh husuk kingsro malahan mah dicocokan heula ku bawang irungna teh supaya lelewehan ade tak sholat anu ditarima ku Allah pertama urang niat dina hate belecek urang ibadah belecek urang ka masjid tujuanana lillahi rabbil alamin tong karena sieun kuraka tong karena urang sholat teh hayang ka surga jadi teu aya karena ieu mah rek nyuparkeun kewajiban ti Allah sabab urang tos diciptakeun ku Allah eta anu kahiji anu kadua dimana urang hayang ditarima sholat urang ku Allah wa ayyakuna ma kaluhu wa ma busuhu wa ma musaluhu halalan sakur perkara nu didahar ku urang kudu nu halal ieu beratna teh teu meunang-meunang nipu teu meunang-meunang maok teu meunang ladang korupsi meureun teu meunang naon ladang judi itu ieu tak ieu nu beratna teh pemenang dina judi dahar kurang sakabeh nu dahar kurang teu meunang aya barang haraman sehingga geuning pidau ulama ketika jelema
ngaliwat tina tenggorokanana sahuap barang haram mangka eta jelema 40 poe ibadahna teu ditarima ku Gusti. Tuh sahuap coba mun sapiringnya kabayang. Cek urang teh alhamdulillah nu didaharku aing mah kabeh ge barangna barang halal asli meunang kesang sorangan. Terkadang urang daang di restoran mumahna teu curug jelema. Mumah dagingna teu curug, bener cenah mumahna mah mencit. Coba lamun urang rek ningali kana ieu jigahna paingan atunya aya ieu. Lamun jelema sholatna bener sakali we tetep bisa nempuh naon bisa ngajamin kana saumur hidup sakali banding ku hese berarti lamun bener jelema sholatna sakali ditarima itu heggeuna jeung ditarima ku Gusti mangka eta jelema bisa ngajamin sholat nu sakali eta kana saumur hidupna bayangkeun. Banding ku naon ieu teh banding ku hese salat hayang ditarima teh. Soal nu hese eta tah dina nu didaang ku urang kudu salawasna nu halal. Terkadang urang rarasaan urang nu didahar teh halal, rarasaan urang sangguna beasna meunang kuli asli giling urang teh sanggukeun ku pamajikan. Dengeunana nu dipake meulina rarasaan meunang kesang dan meunang ojeng. Rarasaan beulikeun urang teh hal. Naon halal tah rarasaan. Sedengkeun urang nyaho. Sedengkeun urang teh teu nyaho. Nah itu teh bener atawa henteu. Da semacam mun urang rek ngabandungan ieu semacam di restoran. Rek keuna jeung naon rek halal kumaha daging. Model di restoran. Mata nu bener mah nu hade ya nu hade dipikir kieu ngitungkeun kadaharan nu halal. Halus keneh anu di sisi jalan teh geuningan warung mah jeung di restoran mah naon mah kieu kitu sabab dina mencit zaman enak ku mesin teu ku mesin ge ya teu ku mesin jelema aya kieu mencit tapi pernah ningali boro-boro nu jauh di Cipanas ngagolak mencit teh geuning pesona teh ngeluh cap dikait gitu beheungna teh kaitan tak lung ngaci panas lak lung tak lung gitu coba eta rek halal kumaha lamun diakurkeun jeung ilmu fikih coba geura ayeuna aya deui mun mencit muning maka digejrug mencit muning teh digejrug teu di dieu baling-baling geuningan seukeut geuning ti dieu teh duh jadi mopes kainya kana peso seukeut buntung gerepek pae kate tuh cek hukum saya cek ilmu fikih itu haram di daharna ari urang mah lain lamun dina mencit wah cenah eta mah bismillahna ge matok bismillahna ge modok audna ge tarik ngagalangkang piraku ade nganu dipencitna hayang nu kageleng cek ilmu fikih kumaha haram naon mah kitu sabab eta teh naon bangke tapi lamun kieu mah hayang teh kageleng potong bitisna atawa ayeuna jangjangna dikirakeun sapoe sapeuting diantap hirup puji teh ku urang teh tah eta halal ari ieu mah musrak basreh dipuncit uyak-uyakan keneh cenah oi puncit warasa ke geuningan teh ngadang bangke hukumna teh ari ngadang bangke cek urang halal atawa haram nya haram deulung ke urang teh salat ditarima moal naon mah kitu sababna beuteung urang aya bangke wah nya eta salat yang ditarima aduh Gusti nu agung mun urang sakalian ka kota itu dahar beurang dahar di restoran teh kudu apal ieu bener henteu muncit teh kait ku pesona lung kana Cipanas kait lung kana Cipanas tuh da muncit mah sabenerna muncit teu kudu ayeuna naon bismillah ngagalantang dan nu jadi syaratna mah lain paudna medok bismillah ngagalantang naon atuh
sesuai bedogna kudu nu seukeut meujit teh tuluy urat nu salapan buntung make bismillah gitu naon ari urang mah lain asa syarat bismillah teh asa bedogna seukeut mun peso teh mah meujit manuk meureun pesona seukeut tuh eta jadi wae buntung uratna ngan bedogna medu sarua teh terjadi bebencitan teh lamun ti paeh teh eta naon hayamna paeh dipasang ku urang haram keneh di dahar pegat uratna mah ngan peso medu ku beli pakan hayam ge anjir seueur hayam mending kuribu mun dibencitna anger we teh hukumna urang teh ngadahar bangke sok sanajan paeh naon make kitu sabab paehna eta hayam lain karena pegat genggerongna tapi begitu gerehel bedog naon madu jadi nyeri itu paehna teh begitu takong gagaba model itu ge seukeut cek urang mah nu digejeruk teh ngan paehna lain kuna naon ku leuwas itu teh paehna teh ku leuwas madak terjadi teh model meujit muning digejeruk hiji tempat jadi budaya meujit muning jadi kupas cekelan tamangna muning hapok jadi ilikan ting buntung ting teh urang 108 teh hapok geus kitu teh muningna teh make nyatu heula beakeun teh getih mancar gulipat paeh sarua mangka ceuk ilmu fikih eta hukumna haram di daharna urangnya dipikir gitu mah di ayeuna ngaha teh urang aya yakin salat urang ditarima teu jauhnya jauh alhamdulillah cenah cek urang teh aing mah kadaharan nu kararitu tara aing mah ngadahar kitu da asli aing mah asli daharna bersihana menang aing gitu menang aing ngan hayamna menang mau sarua we lauk tempang ti batur meureun Macibuni wah eta mah teh can melakna eta mah dan urang sararea bingung mengaku eta mah hakuloh teh nyaan teh mah ade nyari tina bubuk batur mah teh bubuk batur iki heula jadi di urang teh sok aya adat gitu jadi sok aya keneh adat hayam nu kageleng make sok dipencit di dalahar kadek jadi tingali heula kagelengna lamun jang-jangna atawa sukuna dikirakeun wah lamun diantep sapoe-sapoe masih kena hirup atuh jadi urang tah halal atau poe pencit ngan ari kitu mah pusat basenya teh bool na ge pencitna tangan utak-utakan buru pedong geus sering dipencit sarate geuning camuil deluk teh salat ngapiri kieu kitu malaikat ge cenah sia eta mah jag-jag ku jag-jagna cenah aing daging hayam meunang gitu ada ge mau ulah jadi teh bangke hukumna sok aya nya nu kitu nya oh aya di buruan imah kamari ge kitu nah ieu mah ulah tuh urang geus apal eta teh hukumna haram kumaha baheula tobat teh ka Gusti ampura di urang di Gusti da abdi teu apal lumasak di jelema bodoh itu teu apal oh santri maya menang mau ke urang teh kumaha eta sadar bingung ari menang mau mah naon-naon ge haram we tuh santri rek naon ge eta cenah tinu bapak dasar gua menang mado biasa ge tinu guru menang maok sarua tapi aya kaul ulama nah tuh aya kaul ulama tapi jadi itu bisa dijieun dalil sekaligus sabab ieu mah kaul ulama cenah ari sasandrieun man di badog santri mah halal aya kitu tuh nama kayak gitu sabab cenah santri mah darahna ge halal jadi darah santri mah halal ku sabab darah santri mah halal pantes we tumila ge betaheun di santri mah da mungeun teh di nu teu halal mah mungeun
Rungit betah tak mudu guys. Nama kayak gitu sabab cenah teh hayang ngilu ka surga teh. Oh teh hayang ngilu ka surga cenah. Nikmat cenah darah santri mah. Jadi aya nu mang menangkeun tapi teh kaul ulama teu bisa dijieun ieu. Padoman urang mah sakur menang mado mah haram anu puguh. Urang saya geuya naon susupayaan permen rek salat ngirang permen tuh menang mau mulangan kudu mah 500 teh 2 seak mah nyokot 3 gayung hiji kade lu ke urang teh salat dosa dan beuteung urang aya naon aya barang haram jadi mun nyebut namun ngomongkeun haram naon moal Allah moal rek narima di mana salatna beuteung eta jelema aya barang haram. Aduh urang luas rek saha jelema anu steril tina naon barang-barang haram hese urang teh duh pasrahkeun deui urang mah ka Gusti sabada ceuk urang teh naon kadaharan alhamdulillah halal insyaallah Allah nampi tapi aya keneh ceuk Allah naon oge bajuna pakaianana oge kudu barang-barang nu halal teu meunang barang batur dipake ieu teh ting usaha cek urang pake ku urang dulu pake salat ketika beakna malahan mah demanya dikari lalajo make koko mah nya seueuh ti ditu nah ka meja we biasana pake salat tika kolek seksuan eta salat moal ditarima naon make gitu pokokna teu pararugu jadi nu dipake kudu barang halal nu didahar nu halal dipake ge sami kudu nu halal di abung-abung menang pamih jelema teh balik di pasar ngagoler ieu alah diilit teh koko jeung samping anjir cenah aing salat sunat ieu lah meuli mah cenah teh ka bedag ieu mah kabeneran rezeki cenah yang ngagoler di jalan ulah wawanianan bisi salat urang ditolak ku Allah tuan menang urang nu nyempel-nyempel teh ini sekali sabalikan neun goceng dua balikan goceng terus urang teh nabung beulikeun ni kurang tamaning kena eta jeung nu menang pangih kitu mah kopeahna sarua baju kopeah sorbana sampingna sakur nu dipake keur salat kudu nu halal termasuk wa mahaluna tempat salatna ge kudu nu halal teu meunang dina naon tempat batur pake salat ku urang kira-kira teu ridoeun mah moal ditarima ku Gusti lah daun batur kadek geuningan daun batur teh tuluy geuninganan salat lagi anu batur di tempatna oge dicuangan teh nu batur teh dulu eta asa genah we salatna dengan gidigna cenah euy longsong cenah ayeuna mah urang kitu mah nu salat cenah teu dipikiran eta salatna nu saha bung jauh batur beak tampolan ayo pake salat bener-bener enak pitu urang kudu apa tempatna nu dipake salat ku urang kudu nu halal duh matak pantes ya tiap aya kampung tiap aya masjid pantes sabab masjid nyeun masjid moal mungkin dina barang nu haram pasti masjid mah dina pangwakapan di mana-mana oge. Yuk dina pangwakapan salat teh. Jeung kade deui mun aya sejadah ngagoler teh di masjid kira-kira nu batur mah ulah wani-wani dimake. Nya. Nu ngahajan nu nama tama teu nanaon. Jelema nyeun kalusan aparkeun di masjid pake. Tuh, mana ada yang jelema koret mah sok amuk lah ya. Gobloknya sia. Aing kira dipake tang ngajaga eta. Nyari kitu mah karpet di masjid di urang geus lohis. Di mana-mana unggal masjid sok aya karpet. Ngagoler cek urang teh amrina keramik aing mah kunaon kitu batur eta mah. Teu kudu kitu.
Ya moal mungkin segebar kieu mah batur tinggalin moal. Besok sanajan nu batur eta oge, sok sanajan nu batur ari kira-kira cek urang bakal ridoeun teu jadi nanaon. Geus kaitkeun deui. Ade. Ai di masjid rata-rata eta teh jelema nu nyieun kahadean. Oh moal semacam di kota-kota mah mukna geuning sok aya. Teu teh ngahayal teh jelema nyieun kahadean pake. Tuh ulah dari bawaun pakai didinya kade tempat pakaian kadaharan kudu nu halal tah mata anu di partai teh abdi nih tah sing nyaho urang eta mah ulah dipake ibadah naon make kitu tujuan batur mere kaos ka urang teh jang nyuap supaya nyolok kayaknya pakai ngecrik nu kitu mah pakai sholat mah kudu nu steril cek urang wah ieu mah aing mah yakin ieu pake ke urang Kayak ngoba nya taruh mah serius serius teh sing ngarti sok beralah tanya kanu merekna ieu merek kaos teh naon tujuanana hanya urang da manehna teh ditugas ku itu teh tim disebutna tugas di ditu bagikeun ieu kaos supaya nyoblos aing gitu tetenya ada buktina kieu bukti didinya ada kajak masyarakat saboro teuing kabeh ngomong ka calon nu mere kaos wah kabeh naon make kitu nyahoeun moal milih berarti lain kitu mamanehna ngabagi-bagi kaos supaya dipilih tuh aya tujuan ai ku urang teh dipilih na teh henteu deui dan nu mere duit nu mere kaos nu dipilih ku urang teh jadi ngagaleong urang teh mangka eta kaos disebutna panyogok pake ku urang teh salat urang teh geus hianat teh perjanjian Pak dan di akhiratna dibuka tuh kaos tingkat teh dibuka nu 20.000 nu 50.000 teh dibuka kan payunan Allah mah maneh cenah baheula ngadaang kieu sia nyolokna mah henteu ditagih itu teh si baru kumaha dilaksanakeun meul ngajual suara meureun urang teh urang teh ngajual suara ka manehnana urang boga keluarga ieu sakieu dijual ka manehna pogoh deui dewek lah bongana sia mesti di pemerintah ka mereka aing jual meureun teh mah ngan lolobana teh kitu tuh ade urang jadi barang-barang nu kitu ulah wani-wani komo dibagikeun maka anak aduh ulah geus we lah mending dibolikeun kana urut tuluy bikeunan ka batur tuh sama kayak gitu apa kieu abdi ge wallahu alam da teu ningali kieu boyangkeun tapi ka kitu ta ulama nu apik mah nya tapi urang mah teu bisa abdi kaharti boro-boro masyarakat abdi kasupna kiai galeong sarua jadi duit teh urang mah nya petak bingung lamun ngomongkeun rek ditarima jeung teu ibadah urang wah jauh da buktina geuninganan si horeng urang mah kitu kadaharan dia tuh bisa nu halal kabeh pakaian dia tuh wallahu alam teuing halal teuing teu ngan abdi mah husnudon pakaian mah insyaallah halal naon make kitu sabab kabeh ge eueuh nu ti partai itu asli pamere kamari asli lamun ku duit pribadi buat duit pribadi can pernah duit pribadi meuli baju gue bajakan wirana gitu jadi yakin ketika beli baju-baju acan hirup teh sabab saumur siapa yang di dia ya teu pernah meuli baju ku duit pribadi lain gitu mah barudak mere duit acan kabelikeun tak kana baju gitu eta ge besok meuli kan gitu sabab teu can pernah gitu ngahaja mah sugan menang sorangan gitu tuluy gagidi ka pasar dibelikeun kana baju can pernah jadi pamere udah bingung jadi insya Allah halal pakaian mah halal insya Allah lah siapa pamere jadi tuna yakin tementan tuh can pernah meta can pernah dengan di mana dibere tara ditampi juga nih mah butuh tak pamere atara pakai deh lamun baju insya Allah halal kadaharan susah sanarea kadaharan mah hese
cek urang asa halal, cek urang asa halal aing mah teu nyaho. Oh, orang kape mah ka urang teu ngaparuangna melalui naon jeung geus nyaho ge urang eta teh nu kitu dibeli deui di haranna teh. Dua tah. Jadi mimiti hate urang niat ibadah teh karena Allah ulah karena naon hayang tarima. Nu kaduana sakur nu didahar ku urang, nu dipake ku urang, tempat salatna ge kudu anu halal. Tuh. Anu katilu saeuna mun urang hayang ditarima salat urang ku Allah, katilu wa yakhdiru qalbahu fiha, kudu bisa ngahadirkeun hate urang dina nalika salat. Ayo berat teh. Jadi urang nalika salat teh kudu hadir hate, ulah malawang ge ka itu ka dieu keur salat teh. Ulah inget kana sawah, ulah inget kana anak, ulah inget ka pagawean. Kudu inget keur salat teh. Menang adadak maruncul keur salat teh. Remongan. Gebrai mongan urang ka mana meuni. Tah ceuk saur ulama pertanyaan katilu teu meunang urang teu meunang kabur hate. Letegesna salama urang keur salat hate teh kudu hadir. Kumaha hadir hate teh? Urang teh nyaho yen ieu teh urang teh keur salat kudu kitu. Lain kudu ngabantengkeun ceuk urang. Inget-ingetna hate teh buricak teh wah Gusti hadir lain kitu maksudna. Jadi urang teh kudu inget tuh itu urang teh keur salat. Begitu urang Allahu Akbar teh keur takbir urang teh bacaan anu tuluy kadenge ku ceuli urang ngagorolang dina hate urang kagamar tuluy kitu hadir disebutna. Ri urang mah bibir mah alhamdulillah sok ngadorolang geuningan nya Allahu Akbar kabir walhamdulillah kasiro kan hate jadwal teh mana kitu. Aprak-aprakan jeung kumaha usum di harana teh hate teh. Usum piit tinggal kana piit usum keong inget kana keongnya. Berakeun usum berakeun inget kana berak. Eta berak ka itu ka dieu keinget asal teh inget kana berakeun. Berakeun cenah aing sabaraha sakintal. Nah jadi panjang kana sakintal sabaraha geura. Ke duitna ti mana cenah nya? Inget cenah oh pemajikan cenah boga enceng celengan bongkar ku dewek. Eta keur salat tapi ngabongkar ceng celengan inget. Bener teh. Nya keur salat sok panjang. Mun inget kana hiji perkara teh ka mana eta itu? Tah salat nu kitu rek ditarima ku Allah. Moal. Naon make kitu? Sabab eta teh disebutna salat nu ghafilun, salat nu lali. Ari nu ditarima nu kumaha? Nu khosiun, jadi nu khusyuk. Anu lali moal ditarima. Dan naon nyari poho mah moal bener nya. Sabab teu bener Allah moal narima. Nu bener anu khusyuk. Jelema nu khusyuk teh jelema nu nalika salat teh bisa ngahadirkeun hate. Cek manehna begitu sujud teh oh aing teh keur sujud. Begitu itidal oh itu aing teh keur itidal. Begitu takbir oh aing teh keur takbir gitu. Begitu keur ruku aing teh keur ruku. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Komo teh ka digambar mah agungna Allah ku urang. Kaya eta mah salat teh. Imol lain salat teh nyamplangkeun make poho rakaat. Itu tadi adem. Mun tengkok-tengkokan deh. Ya sebujur kalau berkahanap cek pikir. Lamun urang teu keuna jeung ilmu sajabi teu ditarima teh di salat batal salatna oge. Menang keuna ku pek. Oh, sok aya kitu nya salat. Ai sugan teh bingung ku sok kitu teh pake guyub bener sok kitu nya. Kece-kece eta Eta bujur sok ngonggogan. Itu tilu opat. Lamun jelema teu boga ilmu, salatna ge saja teu ditarima teh bisa batal salat teh. Naon make kitu? Pan ngonggogan bujur mah meureun ka luhur kahanap. Jadi robah, lamun robah tilu robahan, salat batal. Tapi ketika urang nu boga ilmu, wah pasti moal ngonggogan. Naon make kitu? Sababnya ketika mang rakaat
antara opat jeung tilu panu diambil teh nu tilu lain nu saeutik moal matak moal kongkogan ari jelema nu boga ilmu mah nu sok ngaminggu moal ieu nu setengah minggu kongkogan tilu opat tilu opat ayo tilu opat tilu kali robah maka robah dan batal sholatnya mata rek ayat panarimaan kumaha ya Allah pemulang duit cokot gede hadirkeun ku urang nalika sholat hate urang lamun urang hayang diterima sholat urang sabab bisa sholat dan sholat diterima ku Allah nu bisa ngahadirkeun hate sabab kena jeung naon kaidah dina Al-Qur'an sholat teh bisa nahan tina pahsa jeung munkar eta salat teh bisa naon nolak tina pahsa jeung munkar tina kagorengan ari eta mah boro-boro bisa nampik atuh tina kagorengan geus puguh salat malaweung mah jadi out tina kagorengan geus yakin atuh jadi nyeblos karena kagorengan ka itu teh katu ceregan batur jadi kagamar ku salat eta tah ku salat naon anu goplah teh anu teu bisa ngahadirkeun hate kagorengan bisa jadi muncul eta duit nu leungit make kapangi sagalanya urang mah jadi salat teh meureunan jadi tamah poho nya matak sabenerna mah lamun leulengitkeun hiji benda tong kudu budaki di kaitu ka dieu ieu mah hayu nyeun puter giling alah salat buru-buru ingat geura imulungit jam tangan hayo muter nyeun puter gilingnya di mana cenah ieu aing mah salat buru-buru ingat kira ya doa geuning di dinya teh urang teh neuneun teh da salat urang teh bangsa kitu jadi lamun diadu-adu jeung hukum salat urang teh aduh teuing ditarima teuing moal lamun eueuh hadis Nabi kieu ya di Kangjeng Rasul jelema moal ditarima salat jangan goplah cenah Allah bakal narima ketika sholatna berjamaah ayo jadi dipikir gitu mah urang mah aduh teuing nama kayak gitu sabab setiap jelema sholat teh malaikat turun pan nyaksian oh si ieu teh kieu sholatna kalaporan ka Gusti cek Gusti teh malaikat kumaha si eta sholatna hadir teh hatena wah cenah kacau namun kayak gitu, wah ingat kayak itu tadi yo, macam nih sholat nanti, tentang kongkogan, cina urus atau cina urus. Jika Allah balik deh kayak itu, tinggali jajaranana bener atau teh bener, dili jajaranana teh, wah cina rapi, cek Gusti kumaha, kenai malaikat hampura sok senajan malaweung sholatna, boga jajaran cina bener, itu lempeng. Ngan kade ngalempeng-lempengna ulah naon ulah hareup jadi ulah ramo-ramo suku geneung cenah lempeng teh jajaran teh jadi mun dibates kitu teh mata geneung teh kudu kitu ulah sing solotot ieu mah bong kolot salat teh euy ti budak rapi kolot ngelok mah nya ulah teh biga kitu tuh ari teh wah cenah gagal tina jajaranna ge teh bener Allah bakal ngutus deui keun bae malaikat tingali kumaneh tuh sok sanajan salatna malaweung tuluy ayeuna jajaranna ge ka mana meuni keun ku aing rek ditarima keneh eta salat nenyok kana naon untung daekeun berjamaahna ge tak urang lamun teu eueuh eta wah sapoe-sapoting nyeblos we nya salatnya ngan madakan urang mah magrib wae aya keleskeun nya maghrib bisa subuh itu lohor kali-kali tuh ayah hari maghrib mah jigana sararea ge nya sararea ge eta tuh maghrib mah jeung isya ari teu bareng jeung lajoaneun pasti kelan entu loba aya di nu boblos ta urang mah alhamdulillah jadi aya arep-arepeuneun sugan Allah narimana karena sholat urang teh sugan gitu oge urang ladang dina berjamaah degeninganan rek kitu rek kieu dina berjamaah mah angre ku Allah diharakaanna teh 27 tapi lamun sorangan hiji ge can paruh tuh angre berjamaah 27
sok sanajan urang pangpaneurina begitu urang asup pas imam mereka kuluk salam ngan urang teh kabrik takbir ma Allahu Akbar assalamualaikum imam teh tak urang teh kade ulah diuk deui tuh ulah diuk lamun pas assalamualaikum langsung geuning kan Fatihah tapi lamun sekurang begitu Allahu Akbar masih kene imam masih kene can salam kakare urang teh kadeprak diuk baca at-tahiyat aya ruku heula di jelema teh pas begitu teh imam teh ke ruku manehna mah Allahu Akbar ruku sulu sujud tuh tahiyat teh teh culang cilung kita ngilu dia assalamualaikum kade urang kudu apal gitu kudu apal jadi lamun salat gitu teh bener teh tuh jeung teu kabawa di berjamaahna salatna tinggal jeung henteu kitu mah dan supaya jelema teh gitu pas ada teh imam teh geuningan pas jol teh manehna imam teh rek sujud make Allahu Akbar dulu ke mana teruku terus sujud dia kata tahiyat ngilu deui asa bener mun eta salat kade urang mah ya mun begitu bas teh bus imam teh ye keur sujud begitu geus sujud teh imam teh naon langsung tahiyat tak urang mah tong ngilu ruku deui sujud deui teh sing ngilu ruku jeung sujud ieu teh anggar teh ka bawah kumaha tuh ngilu urang mah tahiyat ngan lamun itu assalamualaikum tah urang mah tamahan deui sabaraha kali urang ketinggalanana itu patokanana ka bawa rakaat dina ruku lamun urang pas jol teh urang kuat keneh ruku sakira-kira maca sakali tasbih subhana rabbiyal a'dimi wa bihamdihi berarti imam teh cengkat tah urang teh ka bawa rakaat tapi lamun teu kabawa ruku mah teu kabawa pas begitu urang Allahu Akbar pas urang rek ruku imam cengkat eta teh teu kabawa anggar kudu nama sarokaat deui kade kudu nama ta eta jadi dina salat teh urang kudu apal jadi lamun urang ngapangi keur atahiyat we langsung tah sok sanajan kitu salat teh anggar ku Allah dihargaan 27 sok sanajan teu mimiti ngan 27 na beda jadi ukuran beda ukuran tong hayang sarua jeung nu teh heula tungeun kumaha tuh rakaat awal mah ya rakaat awal lamun contoh ya kana kebon awi menurut 27 dapur gitu ari tengah-tengah mah tengah-tengah ngan 27 leunyeur lamun panorima rek assalamualaikum ka bagana 27 ruas sarua 27 na mah ana yang ngona tuh ada bisa ruakeun gitu mah. Mudah-mudahan urang Arab-Arabkeun tina berjamaah mugia Allah nampi kana ibadah urang salat urang teh ladang berjamaah tur mudah-mudahan Allah sapapaosna ka urang ngalungsuran taufik sareng hidayah urang tiasa berjamaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyarati asin nuraniyati wa lamati qablati rohaniyati wa abduril khaliqati insya'atu hadiyan mistifatu sahibil qablati as'adu wa majad syaniyatu rasbati aliyah manin darajati nabiyuna tatali wa imbau minhu ilaihi wa salli wa sallim wa barik alihi wa nasu'ala wa rajab tu'amat wa yadari yang tabasuman abnaitu wa sallim rasiman kasira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.